tong sok nempoan profil batur. Ayo we ditempoan meuni kepo dibulak-balik nyekrol video kaluhur ka handap jiga anu sok ngelek wae. Ayo we ditempoan meuni panasaran. Dengekeun Asia Besti. Wanita cantik Asia bisa dibeli. Wanita matre bisa dicari. Tapi awewe Aisyah anu pinter gegero. WC menerkan kenteng Aisyah nu artang kalapa. Oh ada iwati aing. Aslina Aisyah. Iwati aing nggak bisa ngagali sumur oke ya. Bisa ngahirupkeun anu keur paeh ge bisa ya. Aslina pokona. Yo, emang genah jadi IRT. Emang Aisyah senang jadi ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan. Yo, nu aya ge kusalaki dianggap lagi sebelah mata. Tempo urang yang jajan baso samangkok 15.000, disebutna teh lebar cenah. Daripada beli baso 15.000 mending keneh beli bea sakilo. Beli bea sakilo mah bisa kadahar ku salarea. Coba beli baso 15.000 samangkok. Yo, kadahar dagingan ku sorangan. Tempo urang aya hayang beli baju, hayang beli lipen setip disebutna teh ieu pemborosan. Matak nu jadi ibu rumah tangga nu tidak berpenghasilan dicap nage tukang meakeun duit salaki. Bener teu? Tong protes fakta eta mah. Kudunya Ye, dengekeun. Nyaah ka jelema mah teu cukup ku nyaah, bet ka ucing ge aing ge nyaah. Aya ka imah di Paraban, aya datang ka imah di Mandian. Kok ka jelema nyaah mah make duit. Lain saukur ku omong doang. Emang hayang dahar kudu kupika nyaah, teu cukup. Ye, hirup zaman ayeuna mah nanaon ge ku duit, lain ku omong doang. Dengekeun sia teh kardun. Ari hirup ulah sok tatawaran kanu jadi pamajikan. Eudeuh pamajikan ciga buntelan hitut, eudeuh pamajikan ciga muning dongkol. Parimakeun ieu. Pan maneh teh nyaho baheula mah aing teh ieu kembang desa. Panggelisna, pan cantikna, pangjangkung alitna. Keun atuh ayeuna ciga muning dongkol mah ieu. Dangaranna ge geus turun mesin. Komo geus riab anak mah ieu beuteung nyeundeuh. Bujur nyende tarimakeun lamun hayang boga pamajikan geulis camperni modalan ulah loba tatawaran modalan. Dengekeun Asia ontohon. Lamun hayang neuleuh sifat awewe Asia deuleuh we warna kutangna Asia nu dipake. Lamun warna beureum berarti wanian. Asia lamun warna biru berarti otakna ambisius. Lamun warna koneng berarti cerewet. Komo lamun make warna hideung mah Asia montong daek. Kadaul eta teh usabab mumuhnya seuh jadi hoream kateu kotor. Kitu Asia aduh bener teh. Peledageun. Hirup mah kudu bersyukur. Kan bae jadi jelema sangsara ge, teu boga harta, teu boga banda, nu penting mah lalakur jeung dulur. Ayeuna jadi jelema beunghar, harta loba, banda loba, jeung dulur teu akur. Parebut harta, paloba-loba banda, pahawak-hawak warisan. Kan eta teh aturan jeung dulur jadi teu akur, jeung dulur jadi teu wawuh, jeung dulur jadi teu bikan nyaah. Eta teh gara-gara harta jeung banda. Yeuh, sedengkeun warisan mah aturanna awewe jeung lalaki mah beda. Lalaki mah hayang panglobana, sedangkan awewe mah pangsa eutikna. Tah kitu, yeuh keun bae jadi jelema sangsara ge nu penting mah akur jeung dulur daripada jadi jelema beunghar teu akur jeung dulur. Bener teu? Jigah anu heueuh wae hareupeun mah pasang beungeut tampang polos. Nah ari tukangeun meuni gede waos. Baladageun. Heran da aing mah ku jelema anu maka kawasa teh yeuh nyiptakeun beungeut teh hiji. Nah hari maneh hayang boga beungeut dua. Naon beungeut dua? Beungeut dua mah pan amun anu hareupeun mah yeuh amis. Tukangeun mah haseum. Buktina ieu mun hareupeun Besti deka mana Besti? Kumaha ieu cuaca cerah secerah hatimu? Coba yeuh anu boga muka dua tukangeun mah gorengkeun ngomongkeun. Sanes gitu Besti. Fakta. Dengekeun yeuh keur budak ngora anu ngarasa paling pantes, paling keren. Ulah sok usil ari ka kolot teh make jeung nyebutkeun geus emak-emak resep nyeun video, resep lipsing daripada aing geus emak-emak jadi emak-emak gibah, emak-emak ngomongkeun batur.
Nya mending keneh nyieun video jeung hiburan. Ari jadi budak ulah sok usilan. Ulah sok ngarasa paling pantes nyieun video, nyieun lip sync joget-joget. Ye, maneh teh nyaho hirupna jadi emak-emak teh ribeuh, stres jeung capek. Nya wajar atuh nyieun hiburan dina video daripada nyieun pi omongeun, pi gibaheun. Pan pi dosaeun. Lamun hirup teu bisa manfaat keur batur, minimal ulah sok ngarugikeun batur. Lamun hirup teu bisa muji batur, ulah sok hayang ngahina batur. Omo lamun hirup can bisa ngabahagiakeun batur mah, minimal ulah sok nganyarikeun batur. Belerang. Dengekeun besti, lamun boga masalah rumah tangga, ieu selesaikeun teh masalahna, lain masalah hubunganana. Lamun nempo pamajikan, sumutat samutut, jumutat jamutrot, amek-amekan teu paruguh teh, salaki teh ulah pipilueun samutut, ulah pilueun amek-amekan. Dari sikap pamajikan mah anger kitu, ieu mung eleh. Yes. Nah naon oge solusina keur masalah rumah tangga mah sakalian pamajikan mah pedol ka kamar sok gawean. Dan naon oge ieu ku solusina geus kuramas mah aman. Ciri-ciri jelema nu teu gableg duit. What? Yang gede hutang. Aing. Wow. Saya. Aku we lah ya. Oh deui lah pokona mah urang lah. Mau batur moal urang. Konten bakal pae, teu ngonten bakal pae. Mata kumaha urang we, urang mah hirup-hirup ngonten we, dek alus dek moal konten urang, dek loba nu resep jeung nu henteu ge. Keun bae sabodo teuing kumaha urang anu nyieun video urang, anu ngelek urang, anu nge-share urang, anu lalajo ge urang, sabodo teuing kumaha urang we. Kamananya jelema teh nu gablek hutang teh meuni eueuh moal cara ngijeum rese naon melong rumasa gablek hutang bayar atuh.